Gara-gara loba HP, ibu-ibu Facebook-Facebookan. Gara-gara loba HP, ibu-ibu chatting-chattingan. Gara-gara loba HP, ibu-ibu inbox-inboxan. Gara-gara loba HP, ibu-ibu kopdar-kopdaran. Beda jeung nu beunghar. Sok nu beunghar ngarariung. Beunghar kumaha ceuk nu ngariung? Wah, Bapak sehat. Luar biasa Bapak sehat. Padahal mata itu tak peurus kana mata. Ada beunghar atuh. Jadi nu beunghar mah ulah komo omonganana, hitutna ge didenge. Aya deui nu luak lieu kana pangaboga batur aya. Ya Rasulullah. Ya. Tempo naon? Aya nu kitu aya. Yuk uang gotong royong, entin eha yoyoh edohnya edah. Marawa kored, marawa sapu. Di parapatan aya Neng Yuli. Yuli hayu opsi jungwe nu mareunang. Ari hari ayun di ayun ayunku sempit. Wur bari jeung eueuh. Aya pakuut diam-diam bae. Habis deh nyanyi ewek. Memeh ambil nangok jawab jabatan. Ambil nalos babak. Pak, siap ni ewean ku ambil. Siap Pak. Siap cek bapak. Hok nak emo. Mo. Siap 5 tahun ni ewean ku ambil. Haram jadah cenah baron. Mau'idhah hasanah dilanjut dengan doa penutup. Salam takzim kami haturkan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Royani Al-Bantani. Dengan segala hormat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aydan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Al-ayah. وقال النبي محمد من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا warazaqahu min haitsu la yahtasib. Quran wal hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, syaikhunal mukarram anu hadir dina wengi ayeuna, mudah-mudahan sadayana sehat wal afiat, amin. Ais pangampih papayung lembur, papayung negara kersana, Bapak Lurah atanapi Bapak Kades, Bapak Kuwu, Bapak Camat manawi aya, oge pangersa Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, para agnia. Mudah-mudahan sadayana jamaah diluluguan ku para inohong, para sesepuh ieu riungan sing janten, riungan anu diridhoan ku Allah, amin. Riungan anu dikiatan ku sholawat, mudah-mudahan riungan anu tiasa ngabeungkeut manah urang sadayana, amin. Segenap para panitia penyelenggara, mudah-mudahan kasusahna, keluh kesahna, kacapekna digentosan ku kabungah, amin. Para pamudana mudah-mudahan sing soleh, amin. Para pemudina mudah-mudahan sing langkung solehah, amin. Ibu-ibu nu ngagaduhan putra putri, mudah-mudahan putra putrina kalebat putra putri anu abror, amin. Anu tegaduh caroge aya janda, aya janda. Jendas aya jendas, ai jendas teh second ge tapi puldus, no minus hanya lecet tilas pemakaian. Mudah-mudahan di dieu para jamaah sadayana nu hadir dibungahkeun ku Allah, salah sawios bentuk kabungahna upami teh aya janda di dieu tegaduh caroge dijodohkeun ku Allah kanu soleh, amin. Nu mana pak kuwuna ieu? Nu mana? Batik hitam. Oh iya. Wilujeng tepang pak kuwu. Aing kakaraeun empok kuwu kasep ieu mah.
Kasep teu Bu? Kasep kuwu kasep. Salada di jero kubang mana teuing marontokna pakuwu aya randa menangkeun bujang mana teuing rorontokna jang kudu daun salada buah kadu kandel cangkangna kudu dae kawin karangda pakuwu rangda mah pinter goyangna lamun kuwu jeung abah sepuh digoyang kurang da ngebul jigana urang doakeun ieu para sesepuh nu aya di lembur ieu lembur naon ieu teh Curug Wetan nyari gara-gara we tukang kendang ya nyawa aing sok garetek ngadenge kendang teh kini ku telah kemari datang ke kampung apa non ya Curug datang ke Curug Wetan untuk kita berkumpul bersama dalam rangka bersilaturahmi mencari ridho ilahi penuh rasanya hati gembira si ibu bari nyekel bendera ho 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 aya Ibu Eti aya Ibu Imas aya Nining aya Eti Yuyun si Yuli ieu pangaosan aya ruhai kieu Pak Kiai ya di dele-dele ieu mana lalaki nangan sakieu awewe sakieu lobana ieu lamun kabeh bikang ieu awewe lamun kiih kabeh palid lalaki betul mudah-mudahan nu sumping ka dieu lamun mawa kasusah ti bumi dileungitkeun kasusahna nu sumping ka dieu mawa kasulitan dileungitkeun kasulitanana nu sumping ti bumi ka dieu mawa hutang dibere jalan keluar pikeun mayar hutangna sabdi henteu-henteukeun ngaran hutang teuletik teu gede anggar jadi pikiran betul Salman Khan pernah berkata Pak Kiai jere Salman Khan kayak kieu si abah ngeruh kieu Salman Khan pernah berkata Pak Kiai Husi hasna bihoga Husi fana bihoga Husi hasna bihoga Husi fana bihoga Subah sambatan ahema ahe karega Haradil jofyar karega ngarti henteu ek non sia salori atuh lamun cek urang Curug Wetan mah kieu pusing kana mastaka rumsing kana sagala pusing kana mastaka rumsing kana sagala boga sambetan tos salami
teuing sabaraha arek dibayar mun boga. Mudah-mudahan nu garadu hutang gaduh sambetan dilunaskeun. Hoyong lunas hoyong. Uang suhunkeun jalan ayu. Mudah-mudahan digampilkeun ku Allah. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra shalawatin, saha jalma nu maca shalawat ka Kanjeng Nabi maka ku Allah bakal dibalas 10 kali shalawat, eusina 10 rahmat. Mudah-mudahan cukup ku amin dusun. Kudu maca sholawat. Siap maca sholawat siap. Siap maca sholawat siap. Bu, Pak, Ibu cicing. Cicing heula ibuna. Pak. Tuh rajeun emelan kos di leuweung. Heuy cenah. Saha nu maca sholawat peuting ieu mudah-mudahan dibere 10 rahmat. Amin. Mudah-mudahan diselamatkan dunia akhiratna. Amin. Kalayan dipimpin ku para panitia penyelenggara. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah لك شفاعة
يا نبي يا رسول الله لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Siapapun anda yang membaca salawat malam ini, mudah-mudahan namanya sampai kepada Nabi. Mudah-mudahan namanya dirindukan oleh Nabi. Keturunannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan jalan ketaatannya. Para bapak ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul, duduk sama, ingat kepada Allah dalam rangka mengikat satu hati dengan yang lain dalam satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis ini menjadi salah satu asbab wasilah dosa kita diampuni semuanya, amin. Dalam rangka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama berharap bahwasannya kita semua mampu melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan Allah larang. Tong wani-wani indit kecuali dina parentah Allah. Tong wani-wani cicing kecuali dina panyarek Allah. Ulah lempang kecuali dina parentah, ulah cicing kecuali dina panyarek Allah. Bu, Pak, sarehat sadayana, daramang, mohon 10 rahmat teh 10 sholawat teh ganjaran pikeun jalma nu malaweung, Bu. Malaweung kumaha? Jalma maca sholawat hatena malaweung, lisanna mah maca sholawat tapi bari ngorek HP ya Rasulullah Nabi laka aya nu kitu aya hiji aya deui nu malaweung teh bari ngob ya Rasulullah ya geus dahar encan geus menang snack encan buku encan aya nu mere aing datang pangheulana can aya nu mere snack aing beuteung nyeri beuteung ieu nu mere snack aya nu ngobrol aya dua aya deui nu luak lieu kana pangaboga batur aya ya Rasulullah ya tempo naon aya nu kitu aya ya ampun sana naon geus aya nu kasurupan lain eta maaf Kiai, maaf ini kalau ada yang ngompol saya tidak tanggung jawab ya. 10 rahmat teh ganjaran pikeun jalma nu malaweung kumaha anu husuk maca sholawatna pikeun ganjaran jalma anu husuk maca sholawatna tak terhingga naon cenah tak terhingga teh bilangan nu eueuh tungtungna takran nu eueuh wadahna beung berat nu eueuh timbanganana matak yuk urang sing husuk maca sholat insya Allah. Bu kata Allah ya Muhammad laulaka lama khalaqtul aflak. Hei Muhammad, kalau bukan karenamu aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Kemudian katakan yang Nabi, wahai Allah, kalau memang engkau ciptakan langit dan bumi hanya untukku, lalu aku untuk siapa? Allah berkata, Allah menjawab, engkau aku ciptakan khusus untuk menjadi kekasihku. Tahukah engkau Muhammad? Lalu aku untuk siapa? Nabi tidak mampu menjawab. Kemudian Allah menjawab sendiri pertanyaannya. Kata Allah, sampaikan kepada umatmu
aku Allah untuk umatmu yang lisannya basah membaca sholawat ke atasmu. Para bapak ibu sadayana, tidak ada cinta segitiga terindah kecuali cinta Allah kepada Nabi kita Muhammad dan cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Alhamdulillah. Cung yang bangga menjadi umat Rasul, cung yang bahagia menjadi umat Rasul. Alhamdulillah. Kalau hari ini ada umat Rasul yang tidak bahagia menjadi umat Rasul, maka dia seperti seekor ayam berdiri di atas tumpukan beras. Kalau ada seseorang yang tidak bahagia menjadi umat Rasul, tidak ada kebanggaan dalam hatinya menjadi umat Rasul, maka dia seperti ayam yang berdiri di atas tumpukan beras. Tingali kalakuan hayam, rek loba rek saeutik angger kokoreh, betul. Hayam diaur beas, bari dipacokan teh bari culang cileung, bari naon, bari kokoreh. Tingali pakuwu, matak lamun pakuwu geus dibere pak awewe geulis, geus dibere pamajikan geulis angger we luak lieu kokoreh. Eta kawas naon? Si itu pak tuh kawas hayam cenah. Urang dia kaku nyebut hayam. Lamun aya jalma ayeuna dijadikeun umat Kanjeng Nabi tapi teu ngarasa bangga, teu ngarasa bahagia, lir ibarat hayam anu cicing nangtung dina tumpukan beas atawa dina tumpukan pare. Tingali kalakuan sato gerak. Komo hayam hantem we sakitu loba ge beas kokoreh, betul. Tah mata urang mah sing bagja, sing bunga. Nabi Musa, Kanjeng Nabi Musa anjeunana nugi kanangis hayang dijantankeun umat Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi Musa, ya akhinal kiram, anjeun diutus sabada kami tapi anjeun ka surga miheulaan kami. Saur Nabi Musa, anjeun hirup sabada kami tapi pantos surga dibuka, anjeun pangheulana asup ka surga. Teu kapati-pati surga dibuka ditutup, teu kapati-pati pantos surga dibuka kecuali umat anjeun geus di jero, kecuali umat anjeun geus ka surga. Numawi Kanjeng Nabi Musa nangis ka Allah hayang ngasaan jadi umat Kanjeng. Berbahagialah kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bo hoyong dipika cinta ku Allah, hoyong dipika nyaah ku Allah. Dawuh Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten operator, mana operator naya? Aya. Lamun mau balik maca Quran buru-buru ehwan. Ayana dina delay ripub. Dua ge cukup. Ya. Lamun mau balik maca Quran buru-buru ehwan. Lamun mau balik ngomong pareuman deui ehona. Sing ngarti sebab urang sarua dibayar. Aing nyeriti koro teu dibere eho mah tuh. Aya caina mang. Caina aya. Kopi aya. Rokok. Aya eueuh. Cicing aing nanya ka tukang sound system. Aya mang. Oh, aya mang kajen. Kunaon aing eueuh rokokan atuh. Siap mang? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Asana ya sawara mau jauh jeung kakaknya 11-12
Gitu. Ai sora mah alus akang. Ngan beungeut kasep aing. Gitu. Ai sora mah alus ieu pun raka ieu. Kang Ajat, Kang Ustad Ajat. Sora mah alus Kang Ustad Ajat gitu. Ngan beungeut kasep. Gitu. Da ieu mah lain kolot Kang Ajat mah ngan beungeutna boros. Wallahu a'lam bimuradih. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad. In kuntum lamun bukti maranehna. Lamun bukti aranjeun kabeh. Tuhibbunallaha eta mika cinta ka Allah, iman ka Allah. Fattabi'uni tuturkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tuturkeun kaula. Saha jalma anu nuturkeun akhlak Rasulullah, saha jalma anu nuturkeun jalan kahirupan Rasulullah, maka eta jalma yuhibbukumullah bakal dipika cinta ku Allah. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, tidak ada yang mampu menyakitinya. Kalau Allah sudah benci kepada seorang hamba, lalu siapa yang akan melindunginya? Maka dari itu bersandarlah hanya kepada, berharaplah hanya kepada. Ketika engkau berharap kepada makhluk, hanya kekecewaan yang akan engkau dapati. Betul? Sengsara aku sengsara, oh karena ici. Sengsara, sengsara, sengsara karena Iya, kalau engkau terlalu berharap kepada kuwu, engkau siap-siap harus sengsara aku sengsara, oh karena kuwu. Sengsara, sengsara, sengsara karena tak eta nu ngagorowok teu kabere BLT. Aya nu teu menang BLT aya. Ai beuteung hayang seubeuh, ai hirup hayang bagja, nah atuh ngarap-ngarap BLT jeung PKH atuh. Kos teu boga iman. Yakin sanajan teu kabere BLT jeung PKH, Allah Maha Bager. Betul? Urang doakeun nu meunang sing manfaat. Amin dusun. Nu meunang sing man. Delon itu cara ricing we. Nu meunang BLT PKH sing man. Nu teu meunang sing leuwih subur. Begitu cuk pakuwu teh klik bantuan BLT PKH Senen cair. Langsung kusaha ku Pak Kadus klik ka Pak RW keun, ku Pak RW klik ka RT keun, ku RT klik ka saha ka masyarakat penerima manfaat. Langsung poe Senen Ceentin, Cemimin, Ciyoyoh, Ceeha, Ceedah, Ceedoh kabeh ngabring bring sakabeh jalma muruna ka bale desa nu rek nyairkeun be susuganan pimahiun keur ngabring ka desa. Kurangan efekna, leutikeun efekna. Aing asa ngomong di jero guha. Keur ngabring eta Ceentin, Ciyun, Ceeha, Ceedah, Ceedoh ka desa nya mendak si Yuli cek si Yuli teh kitu, entin edoh ka mana? Ih pan hayu urang nyairkeun BLT ayeuna kitu. Nah kumaneh teu meunang aing mah henteu. Telila teh telila aya kuwu ngalewat. Kuwu punten. Nah geuning abi teu meunang, saha ngaran? Yuli. Coba cek Ibu Yuli. Coba tinggalian dina buku sugan aya keneh ngaran Yuli can kabikeun ondanganna. Ditinggalian ku Pak Kuwu teh.
Aduh karunya teuing ngaran Yuli mate ay susuganan tahun hareup kesugan cuang ajukeun. Ai cuk pakuwu teh poe Kemis ka masyarakat warga Curug Wetan wayahna uang bersih-bersih gotong royong bilih engke datang hujan solokan bersihan sampah angkatan tuluy piceunan sing bersih yuk uang gotong royong entin eha yoyoh edohnya edah marawa koret marawa sapu di parapatan aya Neng Yuli hayu opsi jungwe nu mareunang aya nu kitu aya bah abi masuk bunga telamun pangaosan aya kuwu bunga kamari ge dibeber bah dibeber di Cilimus pangaosan dihadiran ku kuwu nyawer 200.000 mau balik maca sholawat nyawer 200.000 eta katim hadroh ge nyawer 500 di ditu ieu mah teuing nu ieu mah tapi dah aneh di mana-mana ngaran kuwu da balager di Brebes bager bah di Beber di Ciawi Gebang bager ngaran kuwu bager nyalawer teuing nu ieu mah tapi lamun kuwu nu ieu teu nyawer nyapu nya pak heut pak karunya si bapak kapangkarannya lamun pakuwu nu ieu teu nyawer aya dua kemungkinan hiji teu bogaeun duit nu kadua teu boga dedengean iya kira-kira lamun pakuwu nyawer setuju kira-kira lamun pakuwu nyawer ka grup hadroh setuju dengein mudah-mudahan pakuwu sing panjang umur lamun nyawer lamun teu nyawer berarti lain pondok umur teu boga duit si itu patung ngadoakeun tuh si Ecin para sepuh sadayana sek saduri mah tapi bari zikir urang ngahaja kumpul ayeuna mudah-mudahan aya sasieur sabeuneureun keur nyaangan hate mudah-mudahan hate urang sapapaosna dicaangan ku cahaya hidayah kadang-kadang urang mah iman teh nambahan kadang-kadang iman urang-urangan kadang-kadang nambahan betul numawi jadikeun kesempatan nu ayeuna urang milarian cahaya pikeun nyaangan hate sangkan anu taat istiqomah anu awon jadi sae ya robbal alamin urang hayang hirup bagja hayang hirup salamet hayang hirup merenah teu aya deui pikeun urang picontoeun kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu akhlak Rasul lisanna teu pernah baseuh tina istighfar salah sawios akhlak Rasul nyaeta anjeunanana mantena teu lesot sapoe sapeuting teh 100 kali
Ai orang hirup leuwih bersih tibatan Rasul atau leuwih kotor? Hah? Orang mah hirup leuwih kotor. Kanjeng Nabi hirup dimaksum ku Allah, hirup diraksa ku Allah, tapi lisanna teu pernah eureun tina lisanna teu pernah kosong tina dawuh Kanjeng Nabi man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an perbanyaklah membaca istighfar. Saha jalma nu loba maca istighfar dina hirupna teu kapati-pati boga kasusah kabingung bakal diganti ku kabungah. Wa min kulli dikin makhrajan teu kapati-pati rupek hatena sempit dadana bakas ku kapusing diriung ku masalah bakal dibere jalan kaluarna ku Allah. Amin. Nu katilu jalma nu daek istighfar bakal dibere rizki tina arah-arah anu di luar perhitungan. Lamun ibu hirup seut loba masalah pek basuhan lisanku istighfar maka bakal dibere 3 bonusna. Sabaraha? Nu kahiji asal urang daek istighfar basuhan lisanku istighfar di mana wae urang daek istighfar keur kumaha wae urang daek istighfar maka ku Allah bakal dibere 3 bonus dina kahirupan. Sabaraha? 3 sote cek awewe, lamun cek lalaki mah 3. Di kapan heuh? Nu matak aya jalan tol teh kapan menang lalaki? Dalam jalan tol menang awewe meureun jalan til. Ayat 3 bonus bakal dibikeun ka jalma nu tukang istighfar. Hiji, teu kapati-pati manehna boga kasusah kabingung diganti ku kabunga. Kapungkur. Aya hiji ulama anu karismatik. Aya hiji ulama ahli hadis, ahli fikih. Namina Ahmad bin Hambal. Saha? Atau dengan konteks kekinian sering disebut Imam Hambali, pendiri madhab Hambali. Dia pada satu ketika hatena ngadak-ngadak gelisah dina hiji poe, hatena ngadak-ngadak gelisah teuing mikiran naon, ujug-ujug hate teh terbersit hoyong ka Basroh. Padahal Imam Ahmad teu boga janji jeung urang Basroh. Lamun kuring ayeuna ti Maleber indit ka dieu pedah boga janji jeung panitia. Eyo mah Imam Ahmad ti Baghdad indit ka Basroh teh teuing gara-gara naon? Ujug-ujug gelisah, ujug-ujug teu tenang hayang indit ka Basroh. Begitu tiba ti Baghdad ka Basroh, jarak ti Baghdad ka Basroh teh kurang leuwih 545 kilometer. Baraha? 545 kilometer. Eta jarak ti Baghdad ka Basroh jauh meluk jauh ka cida cek. Tapi Imam Ahmad bin Hambal beliau berjalan menggunakan unta, menggunakan kendaraan seadanya sampai tibalah di Basroh. Nepi ka Basroh aya masjid, tuluy manehna teh istirahat, tuluy salat, beres salat saur Imam Ahmad teh, duh rek leleson heula balas capek. Keur leleson keur sasarean istirahat aya marbot, naon di dieu nganamin abah? Marbot. Cek marbot, hei Syekh, rek naon ka dieu? Rek istirahat. Teu meunang sare di dieu. Menang sare di dieu. Tuh. Imam Ahmad diusir di jero masjid, dikunci panto masjid teh, tuluy diuk di luar, rek sare di luar, kadeuleu deui katempo ku saha? Ku marbot. Diusir deui nepi ka didorong ka mana? Keluar masjid, didorong ka jalan, keur didorong di jalan, katingali ku tukang Keur didorong ku marbot katingali ku tukang roti.
Imam Ahmad keur didodorong cek tukang roti karunya amat eta aki-aki didodorong teu nyahun marbot teh nu didorong ku maneh teh ku manehna teh adalah ulama masa depan lain ulama masa depan ulama karismatik ulama besar zaman harita Imam Ahmad teh adalah muridna Imam Syafi'i bu eta Imam Ahmad sakitu ulama geledegan ulama nasional ulama internasional didodorong ku marbot tapi teu naon tapi teu ngalawan untuk kieu sia teu apal aing Imam Ahmad henteu tapi Imam Ahmad dengan penuh ketawaduan dia keluar dari masjid keur didodorong kitu katempo katingali ku tukang roti ditanya kunaon mang didodorong ieu jalma teu pagah puguh rek sare di masjid ngababalaan masjid cek tukang roti geus we candak ka bumi abdi dicandak Imam Ahmad teh kusaha ku tukang roti ketika Imam Ahmad keur istirahat di bumi na tukang roti katingali kalakuan tukang roti teh ceuk ngaduk-ngaduk gandum astagfirullahaladzim nyayan gandum astagfirullahaladzim ngaurkeun uyah astagfirullahaladzim diasupkeun kana open astagfirullahaladzim ngajahit tina open astagfirullahaladzim ngeuretan roti astagfirullahaladzim disimpen kana loyang astagfirullahaladzim nepi ka Imam Ahmad aneheun teu setiap pagawean pasti dibarengan istighfar nepi kananya Imam Ahmad deh hei tukang roti ti iraha anjeun kikituanan kuring dagang roti kurang leuwih geus 30 tahun maka salila 30 tahun pagawean kuring kawas kitu teu kapati-pati migawe hiji pagawean kecuali dibarengan ku cek Imam Ahmad kauntungan naon anjeun dina milampah istighfar geus menang naon anjeun dina milampah istighfar salila 30 tahun cek tukang roti salila 30 tahun eueuh doa anu teu diijabah kecuali kabeh dikabul ku Allah selama 30 tahun kuring menta ka Allah sadayana kacumponan ngan hiji deui cek tukang roti ngan hiji deui naon eta kuring teh ngadoa ka Allah hayang pisan pendak jeung ulama besar zaman ayeuna saha kuring teh hayang kacida pendak jeung Imam Ahmad bin Hambal la ilaha illallah cek Imam Ahmad teh Allahu akbar cek Imam Ahmad hei tukang roti apal teu anjeun nu dihareupeun anjeun teh saha nu ngaran ama Ahmad bin Hambal teh ieu nu keur nangtung dihareupeun anjeun wah bungahna eta tukang roti jalma nu dipika hoyong nu diidolakeun nu dipika cinta ku manehna aya di imah manehna ditangkep dicium leungeunna tuluy dipeluk eta Imam Ahmad cek Imam Ahmad tahukah engkau tukang roti gara-gara doa anjeun gara-gara istighfar anjeun kuring nepi ka katarik ka dieu geus datang ka dieu nepi ka didorong di masjid geus datang di masjid diusir di masjid betapa dahsyatnya doa anjeun gara-gara anjeun kuring dipaksa di mana di Baghdad kudu pendak jeung anjeun matak bu ieu satu kisah ieu riwayat Imam Ahmad bin Hambal anjeunna dipaksa ku Allah titah pendak jeung tukang roti gara-gara eta tukang roti ngadawamkeun istighfar osok istighfar ok ce bari kikiplik astagfirullah rabbal si ibu gigereun tihang astagfirullah rabbal baraya jigana salakina can balik meureun bu osok istighfar osok ieu mah osok istighfar tapi bari moe pare parena dikacak hayam kumaha cek ibu astagfirullah
lain istighfar eta mah nu kitu mah aral nya cunya astagfirullah suah eta mah lain istighfar nu kitu mah aral atawa bari ngeong-ngeong budak ngeong-ngeong ngaeng-ngaeng deeong-eong lamun kolot baheula mah ngeong-ngeong budak teh ku hariring kolot baheula mah nya ngayun ambing teh ku hariring ari hari ayun di ayun ayun ku sempit wur bari jeung eueuh aya paku diam-diam bae hari ayun eta mah kolot baheul aya nama da eueuh sok kapangaosannya ngeong-ngeong budak teh astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya budak tibra sare budak sare bapak nang ngiceupan sare maknya ting 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 bapak nang ngiceupan maksudna kumaha hayang diusapan sarua lamun budak ke sare bapak na hayangan diusapan usapan ulah usapan entong bisi abah hayang diusapan mana ibu kuwu aya mana ibu kuwu aya bisi pakuwu hayang diusapan bu kuwu usapan pakuwu ge astagfirullah loba bayareun astagfirullah eueuh injeumeuh eta budak beakeun obat meureun Bu Pak Allah moal nyia-nyiakeun ibadah hamba betul urang ibadah keur urang maksiat balik deui ka urang betul ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum hei hamba-hamba kaula lamun sanyana di antara golongan manusia aranjeun kabeh jeung golongan jin di antara anjeun kabeh timimiti pang awalna nepi ka pang akhirna ala atqa qalbi syai'an natepan kana hate anu takwa kabehan mazada mulki moal mantak nambahan kana kerajaan kami cek Allah kataatan urang moal mantak nambahan kana kerajaan Allah berarti famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita walaupun hanya sebesar biji zarrah dan kejelekan yang kita perbuat akan kembali ke empuknya nu mawe Bu daripada orang ngobrolkeun batur mending keneh maca bah lamun awewe kumpul opatan tiluan bah nah eta keur ngomongkeun ilmu atawa keur ngomongkeun batur eta bisa ditingali bah tina beungeutna bah lamun beungeut awewe serius tarungkul kabehan eta teh keur ngomongkeun ilmu bah tapi lamun awewe sadetik 10 kali beungeut narobah eta teh keur ngomongkeun batur oh geura tingali awewe ngariung duaan tiluan
10 kali robah tina sadetik eta teh keur ngomongkeun batur. Lamun katempo awewe beungeutna kawas kitu eta teh keur ngomongkeun batur bah. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Bedil. Daripada orang ngomongkeun batur mending bisi hirup ibu teh cek bisi hirup ece teh rupek hate sempit dada pariksa naon cenah bisi hate rupek sempit dada pariksa lengkah ibu boa aya nu salah cek Allah waman a'rado ang dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Saha jalma anu ngabalieur tina aturan Allah, saha jalma anu hirupna teu make aturan Allah, saha jalma anu hirupna teu make akhlak Rasul, maka bakal dibere ma'isyatan dongka, bakal dibere kahirupan anu rupek. Jadi ulah nyalahkeun sasaha ceuk lamun hirup urang rupek bongan teu make aturan, bongan teu make hukum. Hukum Allah teh adalah Quran jeung had. Sakali deui. Hukum Allah teh adalah Quran jeung eta teh hidayah anu dicanda ku Kanjeng Rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah dat anu parantos ngutus Kanjeng Nabi pikeun ngelehkeun agama nu sejen, ngamenangkeun ngunggulkeun agama nu sejen kalayan disarengan ku pituduh nyaeta Al-Qur'an pikeun nyaangan manusia sakabehna supaya nepi kana ridho Allah, supaya dugi kana karidoan Allah. Bo bo iya lolobana hirup urang nuturkeun Rasul atanapi jauhan Rasul? Lolobana hirup orang nuturkeun akhlak Rasul atawa hawa nafsu? Aya ngawitan wengi ayeuna yuk uang geserkeun hate anu salah sing daek pindah kana benar. Amin. Insya Allah nu mawi ulah nyalakeun sasaha ceuk. Yuk belajar perbaiki diri, belajar sadar diri, belajar introspeksi. Dari mana kita mulai? Mulailah dari diri kita sendiri untuk kita perbaiki agar hidup kita dari saat ini sampai ke depan semuanya atas berdasarkan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tugas yang Rasul bawa adalah satu islahul akidah. Naon cenah? Rasul diutus ka muka bumi teh pikeun nyampurnakeun pikeun memeres akidah.